Sampurasun, di tanah yang sejuk, di bawah naungan gunung Tangkuban Parahu, jejak leluhur masih berdenyut dalam napas masyarakat desa Wangunharja. Di sana, kebudayaan bukan sekadar warisan, melainkan nyawa yang dijaga dalam doa, dalam gamelan, dalam tutur sang dalang, dan dalam tiap gerak upacara adat yang sakral. Inilah kisah mereka, tentang keyakinan, tentang hidup yang menyatu dengan alam, dan tentang Sang Pencipta. Katur sampurasun simkuring jenengan Asep Hari anu alamat di Kampung Ciberem RT 02 RW 02 Desa Wangunharja Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat. Karasan simkuring ayeuna teh yuswa tos nincak karena 48 tahun. Secara organisasi simkuring kapercantan ku wargi-wargi selaku pengurus di organisasi budidaya tingkat Kabupaten Bandung Barat. Organisasi budidaya sategesna sarasawiosna pelaksana nilai-nilai adat istiadat seni budaya sareng kapribadian. Anu mana salami ieu simkuring ngadugikeun ka wargi-wargi khususna nu aya di Kabupaten Bandung Barat kanggo ngabentuk karakter mental sareng ngagaduhan jiwa spiritual supados tiasa ngalaksanakeun nilai-nilai adat sareng tradisi. Kumargi ieu mangrupikeun hiji titis waris budaya bangsa anu memang ayeuna hampir ical ku kamajuan zaman. Kecap budaya teh budi sareng daya. Ari budi teh mangrupikeun hiji pergerakan batin. Ai daya anu kagerakeun ku ieu batin anu patitih. Janten aya sistem atanapi aya pergerakan dina batin urang nu nimulkeun ngajanteun daya upaya kana waruga urang. Naon bentenna rupina teh budaya sareng seni budaya. Anu mana ai seni budaya mah hiji pertunjukan khususnya di masyarakat adat sapertos ayana kacapi suling, teras oge di dieu teh aya calung, aya jaipong oge, teras oge aya terbang. Seni anu sifatna wayang golek teresan aya di Wangunharja teh anu mana dugikeun kadang ayeuna tos aya perkembangan gitunya di masyarakat nu bade hajatan atanapi nu bade ulang tahun, upacara ngaruat bumi eta sok dianggo ku masyarakat di dieu. Nepangkeun wasta simkuring Chandra Nugraha Setiawan Yusua simkuring teh 22 ayeuna teh nya. Simkuring di dieu teh kasebat seniman oge, namun senimanna masih seniman muda kitu nya. Abdi ngawitan janten dalang teh ti tahun 2020. Salarasna mah 2018 teh parantos ngawitan magelaran kitu nya, namun henteu acan secara panggilan. Nembe nyobian di teras rumah. Teras lajeng we sakola teh ka SMKI, nama SMKN 10 Bandung. Kalebet aya jurusan karawitan. Tadi lebetna deui aya jurusan padalangan. Tasim kuring teh lebet ka jurusan padalangan. Teras nyobian harita teh 2018 teh di teras rumah teh nyobian, namun henteu sapenting jeput, da mung 2 jam 3 jam lah, namun ditonton ku umum. Diakui weh ku masyarakat. Sumping Bapak Kepala Desa mengakui gitu sareng secara resmi masihan nami panggung gitunya Chandra Nugraha Setiawan Putra Wangunharja. Kantos tahun 2020 hiji upami telepat mah ngiringan gitunya, ngiringan festival pedalangan remaja harita teh kenging juara 2 se-Jawa Barat. Alhamdulillah dugi ka danget ayeuna oge masih keneh aktif gitunya dina widang pedalangan. Wayang golek teh upami secara tokoh mah ieu teh aya tilu gitunya, tilu. Anu kahiji teh aya Pandawa, kelompok anu kadua teh nyaeta Kurawa. Teras anu katiluna aya Paradewa. Ieu teh tokoh wayangna disebatna teh Gatot Kaca. Gatot Kaca teh berkarakter gagah, geeuman, jujur upami aya dalang merankeun Gatot Kaca tapi henteu gagah si Gatot Kacana teh. Tah eta mah berarti rada aya kalepatan gitunya, margi dalang teh kedah nuturkeun wayang salasna mah kitu. Terus aya deui ieu teh wayang Arjuna. Ari Arjuna mah karakterna lemah lembut, ari namina jalmi anu gagah nya si sorana ge kedah gagah nya sapertos kieu anu Gatot Kaca mah. Kaula Gatot Kaca sing saha jalma anu nyeun gara-gara kaya lemur kaula debak hanyalamatkeunana. Tah eta
Ai lemah gemulai mah lemah lembut mah lebetna kana Arjuna. Gatot Kaca anak emang iap kapayun kasep Gatot Kaca. Tah eta Arjuna. Benten kedah tiasa ngabentenkeun nya da ai suara jalmi teh kan aya dibagi-baginya aya anu suara falset. Aduh, tah eta suara falset. Pasti aya oge anu suarana teh suara gangsa. Suara gangsa mah suara anu ageng, model nu tadi anu Gatot Kaca. Waduh, cilaka ieu. Tah eta suara ageng. Terus aya oge disebatna teh suara bengek. Yai, yai pan ngahing pandawa. Ka dieu yai. Tah eta mah suara bengek juga nu eungap gitu tah si suara teh. Terus anu kaopatna suara biasa nya suara kieu namun upami dinu wayang mah biasana sok ngangge nada. Wayang golek teh saresna modernisasi tinu wayang kulit. Anu di Sunda mah aya ciri khasna teh naon nyaeta panakawan. Di Jawa sareng di Sunda sami. Namun secara namina karakterna benten. Di Sunda mah ieu teh simbolnya panakawan mah gambaran masyarakat. Margi setiap dalang aya anu vokal geuninnya dina nyandakeun lalakonna tanapi dina ngungkapkeun perasaan masyarakat. Sateu acan aya wayang golek teh wayang kulit heula. Sareng pami wayang kulit mah secara pagelaranana angge clear teh layar kitunya layar terus aya lampu. Da anu diarahna teh bayangan. Margi naon margi kecap wayangna oge hartosna teh tina kecap bayangan eta teh janten bayang-bayang. Pami dipasapahkeun mah wayang teh gambaran hirupna manusia. Secara cerita aya nu bentenan. Tah upami di Sunda mah nu bentenna teh nya dina panakawanana teh upami tokoh-tokoh nu sanesna mah sami da nyandakna ti India katanya ti tokoh pawayangan Mahabharata Ramayana. Wayang golek mah kapungkur mah pagelaranana teh henteu ngan saukur wengi hungkul. Da anu ukur wengi teh wayang kulit teh ada puguh anu diincerna anu dipilarina teh bayangan nya lampu ai kapungkur mah henteu wayang golek mah anu perkawis pagelaran wayang siang atau nepi wengi. Celeresna mah eta teh nuturkeun karena budaya urang Sunda kan ai di Sunda mah rata-rata pada melanana teh pertanian digelarkeunana wengi teh supados tiasa katongton sadayana. Nah cenah bet sapeting jeput margi di lebetna teh aya lalakon, aya carita, aya paripaos kieu kampung kurma upami caritana henteu tamat bakal aya mana bahaya ka dalangna sanes kitu. Tapi da aya nama janten mitos kitu. Aya oge anu ngawayangna teh ngawayang sajam eta mah biasana teh dina lomba, dina bidu jakrama. Upami ayeuna keur nilik dina zaman kiwari memang ayeuna teh karasa mah teh tantangan oge kangge para dalang. Margi aya para dalang mah disebatna teh heubeul kitulah klasik kitu kesenian tradisional. Mulihna mah ka para dalangna salaresna mah janten karesepna masyarakat kerah dituturkeun ku dalang. Ta eta salah sawiosna ngajagi kelestarian budaya wayang golek. Ainu ieu nama sok nguping dalang-dalang kapungkur biasana teh sok aya ruwatan bumi hajat lembur lah gitu. Ngawayangna teh benten sareng ngawayang gelar biasa eta mah lalakon khusus kangge ngaruat biasana teh ruwatan Batara Kala. Ai Batara Kala teh buta nya hiji buta anu memang pun urang mah jurig lah kitanya disebutna ta eta teh anu bakal ngaruksa ka manusia. Mitos kapungkur mah cenah upami lalajo wayang nah henteu tamat bakal dicegat Batara Kala. Terus aya deui teh upami nyimpen wayang di bumi cenah sok uyak-uyakan sok hirup sorangan. Ai saur batur mah aya malihan mah nyan orang dieu keneh kitunya kan aya wayang pamasihan ti dalang. Ai wayang pamasihan ti dalang mah biasana sok ayaan cenah aya eusian. Tah harita teh digantungkeun di luhur. Ari anu gaduh bumi na kaluar si wayang na teh meureun lamun cek jalema mah asa katinggaleuan asa tiiseun. Nya harita teh anu asana di luhur teh jadi dihandap. Muka reregan cenah. Dengan saya ukur wayang katanya model alat-alat kesenian, model gamelan, kan sok aya nu bunyi. Nanti nu soranya dira geunya jadi bunyi sendiri lah gitu. Karena masalah adat istiadat ngarujuk karena salah sahiji kegiatan anu memang kajian secara spiritual. Contohna enjing bade ngalaksanakeun upacara milangkala tahun baru Saka Nusantara. Pada dasar tujuan nu paling utama ieu teh intisna nganuhunkeun ka seuneu, nganuhunkeun ka cai, nganuhunkeun ka angin, nganuhunkeun ka bumi. Setiap tutup tahun tanggal tahun iring-iringan
ka hulu cai. Nah lamun teu ngalaksanakeun upacara adat ibaratna teh abdi selaku penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, nah istilahna teh dosa gitu nya. Ya tinangtos simkuring bakal ngerasa lepat. Janten simkuring ge hoyong ngadugikeun bahasan sasajen. Sasajen teh asa tina kecap saaji ai aji teh ilmu. Ajen teh saling ajenan, tah ieu teh ilmu saling ajenan. Dina sasajen aya rupa-rupa katuangan, bebetian, oge aya rupa-rupa bumbuahan. Pare, ayana dobegan, ayana bubur beureum bubur bodas. Perwatekna dina laku urang, beureum urang kudu wani kana bebeneran. Bodas urang kudu wani ngalaksanakeun dina kasucian. Terus kan kauninga ku urang sadayana sok aya cai kopi pahit, cai kopi amis, rujakna 7 warna. Ieu teh ngagambarkeun ngalambangkeun 7 poe. Aya cai kopi pahit, cai kopi amis ngagambarkeun urang sadayana teh dina 7 poe teh tinangtos jeung pasti bakal papangih jeung mamanis sinerang papait. Nya aya bakakak eta teh nanung hartos bakakak dinya teh urang kudu tumamprak lir ibarat bakakak. Perkawis upacara adat ieu dilaksanakeun teh sanes ngan sakadar ngalaksanakeun dina upacara tahun baru sakahungkul. Nanging ieu upacara adat teh khususna di gunung atanapi di kampung biasana lamun urang bade metembian, bade melak pare, bade melak tomat, bade melak cengek. Terus oge ti sagedengeun ti santosna bade panen. Ieu teh upacara adat dilaksanakeun deui wae. Ting awal bade melak dugikeun ka panen teh ieu upacara adat dilaksanakeun. Terus oge dina naon oge ngalaksanakeun ieu upacara adat teh. Upacara adat melingkupi kehidupan urang sadayana. Tingawitan simkuring dilahirkeun ku indung dilaksanakeun upacara adat. Saantosna simkuring dewasa nincak kana 7 tahun dilaksanakeun deui upacara adat. Saantosna simkuring dewasa hayong gaduh bojo ngalaksanakeun deui upacara adat. Bade mulih ka Jatimulang ka asal pasti bakal dilaksanakeun deui upacara adat. Kareresan simkuring teh luap lingkung simkuring ge bermasyarakat, berbangsa jeung bernegara. Tantangan kanggo simkuring kanggo ngalaksanakeun selaku penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sudut pandang secara umum dianggap simkuring teh seolah musyrik mah, kafir mah, terus oge klenik, janten kirang percaya diri dina hidup bermasyarakat, berbangsa sareng bernegara. Ayeuna karesan secara payung hukum karesan tos gaduh gitunya pemerintah nyaheun ka simkuring ngagaduhan kamar kanggo ngalaksanakeun perkawinan, kanggo ngalaksanakeun kematian di aya fasilitas di pemerintah. Harapan simkuring urang sadayana keur jibahu sasarengan ngawangun kapribadian bangsa. Ti pamarentah oge aya sifatna support kanggo nganetralkeun tujuan-tujuan simkuring salaku urang Sunda hoyong aya kamerdekaan. Dari upacara hingga wayang, dari tutur kepala adat hingga suara alam, semua menyatu dalam suatu kesadaran bahwa budaya adalah jati diri. Rampes, semoga kisah ini menjadi pengingat bahwa kearifan lokal bukan hanya untuk dikenang, tapi untuk dijaga dan diwariskan.